Mengucapkan minal aidina wal faizin. Minal aidin ij'alna ya Allah minal aidin waj'alna ya Allah minal faizin. Mugi Gusti ngajadikeun ka abdi termasuk golongan aidin babalik faizin. Mugi Gusti ngajadikeun ka abdi masuk golongan anu menang. Sageusna urang sabulan merangan hawa nafsu, berarti kan urang balik kana fitrah. Tuntunan zakat fitrah supaya kembali kana suci sasuci-suci. Dibalikeun deui urang teh kasalahan-kasalahan urang dikaluar-luarkeun urang teh